Nepi ka Junti nginum es kopi jeung goreng cireng Mang Udan. Hai, assalamualaikum dulur sadayana. Kamari teh balik ke Besti ka Junti ada kebubuhan aya nu rek hajat dulur. Ka dina mah rek dagang Besti lumayan sapenting deui mah dasar heueuh kuduna libur meureunnan motorna ge mogok. Keur mah kamari teh kakarak dagang eta teh Besti da kamari teh tos dihantem muriang bapana 3 poe. Kari-kari ayeuna geus libur deui wae katambah aya nu hajatan maneh pengeluaran ya ampun alhamdulillah sing aya we rezekina ning anu penting mah sing sararehat sakeluarga eta teh menikot garering wae teh pilih gentian komo kamari mah dibarengkeun bapana jeung anakna nya hadena teh indungna mah strong geuninganan teu gering coba lamun dihantem indungna gering mah geus aduh ripuh kabeh geus teh singkat cerita geus nepi we teh teh Besti dinu hajatan teh tah nya hajatna mah can mulai nya engke poe Minggu cenah Besti tah ayeuna teh da aek babantu dahar ningan ieu mah tara babantu pagawean pas datang teh Besti tu geuningan aya ibu uing keur karaokean tu ngeunaheun teh definisi membahagiakan yang ibu hajat tah ieu teh ka kidul Besti ka imah uing tuh cek bapak teh rek ngopi moal ambung ngopi mah hayang es kopi we tadi dijieunkeun es kopi eta teh dipangagorengkeun cireng geuninganan seger teh Besti tu emang kerada paruyang sirah teh mending ngeunaheun langsung cius we minum es kopi jeung daharna cireng anu pedas meni hablem deui eta Gusti ngeunah teh teu di mana eta budak teh ngaganggu wae nya di imah nya kitu ayeuna kitu naon we dicekel dioprek geus lah nya sakitu Besti dah.